tebih barudak kurang salah lahir proses kelahiran anak kunaon proses kelahiran salah loba dokter nu ngarobah kelahiran biasa demi duit dirobah jadi sesar. Punten kan kuring mah tukang ngurus apal loba dokter anu oknumnya anu itu sebenarnya bisa normal tapi normal mah murah sesar mah 25 juta di jelema awal waktu kelahiran geus aya eksploitatif hawa nafsu dunia. Sanajan dokter eta umroh tiap tahun lamun waktuna normal dirubah jadi sesar ceuk kuring umrohna can tantu ditarima bisa jadi umrohan malah umroh make duit nu leutik nu ceurik ngajual kebon ngajual sawah ngajual harga dirina jeung mayar sesarna. Bangkong di kongkorong kujang kacai mawa camet